Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Sampura sunun pamirsa sadayana, alo emang sadayana, di mana wae ayana, di mana wae linggihna. Wilujeng tepang dangu deui sareng mang di Jomantara melalui Garura saluran channel YouTube Sunda Pituin, nu mana saluran channel YouTube Sunda Pituin ieu ku mang didamel khusus kanggo midangkeun hiburan Kasundaan. Hiburan Kasundaan kiwari ku mang nuju dipintonkeun kanggo pamirsa sareng alo mang sadayana nyaeta mangrupakeun dongeng Sunda. Dongeng Sunda kiwari anu nuju dipedar nyaeta Dongeng Sunda karya Mang Nyarira nyaeta dina judul Dikawin ku Jurig. Sakumaha anu parantos dipedar dina dinten kamari Dikawin ku Jurig dina bagian anu ka-24 kiwari bade majeng kana bagian 23 kitu tah pamirsa, kiwari bade majeng ka bagian 24 na kitu pamirsa sadayana. Di mana dina carios kamaya nu kakantun harita nyarioskeun di negara siluman nuju aya bancang pakewuh atanapi aya kagekan kaririweuh kitu ku ilangna panganten istri anu harita teu aya di tempatna sabadana aya kajadian nu aheng nyaeta ku gempa atanapi ku poek na kaayaan harita sareng dibarengan kulini gitu tah pamirsa sadayana. Kumaha lajenganna ieu carios mangga atuh supados henteu nyangkorong kana waktos urang pajeng ayeuna bagian kanu ka-24 sok geura kapalarayun geura mararanco deui dina hapena sewang-sewangan. Prung tambah kaget wae harita juragan karya ku datangna hiji jajaka kasep ka eta patempatan bari mamanggul hiji panganten awewe, hiji wanoja salaku panganten awewe. Mang tos lami ngantos Mang. Den angga tumanya harita ka Mang Oyon bari ngareret ka juragan karya. Can Den paling oge nembe 5 menitan mah tembal Mang Oyon ngawaler jawab partanya ti Den Angga. Ari eta saha Mang? Den Angga tumanya deui ka Mang Oyon. Mang oge teu nyinga Den, da basa si Mang tumiba ka ieu patempatan tos aya ieu jalma di dieu. Mang Oyon nerangkeun tina pananyana Den Angga. Punten, dupi Bapak teh saha? Da ari katiliku abdi mah Bapak teh manusa sanes siluman tapi naha aya di dieu. Kitu pananyana.
dan angga harita ka juragan karya. Nga leres cep bapak teh bangsa manusia seperti cep sami petarosan nu sami oge bade ditaroskeun ku bapak ka Encep. Nah, Encep oge aya dina ieu di nagara siluman sareng eta saha anu dipanggul ku salira. Saur juragan karya ditakon kalah malik nakon ka Den Angga harita. Encan oge ngucap Den Angga ngejawab pertanyaanna. Juragan karya harita ari hiuk teh aya angin anu nebak ka eta panepatan anu biasana tara aya karasa angin gitu di negara siluman teh harita mah karasa pisan nebakna angin ka sararea. Teu lila aya anu nyirorot ka eta patempatan dua bayangan ngolebat jeung harita di hareupeun sararea aya dua jiri makhluk anu datang teu aya lian eta teh Ratu Manika Kancana disarengan ku ingkang putrana nyaeta Raden Kalaweling nu anu geus bisa nganyahokeun ka mana lumpatna jalma anu ngiwat Nyi Wulansari salaku panganten awewe anu Raden Kalaweling harita. Jelgedeg di hareupeun Den Angga katut juragan karya geus ngajelegedeg dua jirim nu teu aya lain iwalti Ratu Manika Kancana jeung Raden Kalaweling. Ratu siluman harita katut putrana muraleng panenjona museurkeun ka Den Angga anu keur manggul Nyi Wulansari. Teu lila pok Raden Kalaweling harita cumarita. Hei manusia, aya ku calutaknya saha Andika kumawani ngacaukeun acara kaula. Andika geus campelak ka kaula geus wani-wani ngiwat pamajikan kaula kitu pok-pokanana Raden Kalaweling ka Den Angga harita. Den Angga harita mesem terus ngomong salaku jawaban tina pananyana atau caritaanana Raden Kalaweling. Nah, anjeun geuning eueuh ka era eueuh rumasa jeung ngarasa asal bladag wae ngomong teh. Dasar anjeun mah teu apal kana tata krama kahirupan. Justru kuring anu arek tumanya ka anjeun. Hei, Bang Siluman Jurig. Justru kuring anu arek tumanya ka anjeun. Hei, Bang Siluman Jurig. Ceuk Den Angga ka Raden Kalaweling. Dasar manusia kurang ajar. Nah Andika kalah kahamalikeun ka kaula. Geus jelas-jelas Andika anu salah. Geus ngiwat pamajikan kaula. Buktina geus nyata katempo ku sararea. Kiwari Andika masih keneh manggul pamajikan kaula. Wani-wani nyalahkeun ka kaula. Andika anu teu morojog ka nagara kaula tanpa aya amitan heula geus wani-wani asup tanpa paspor jeung visa di kaula. Berarti jelas Andika anu salah geus ngalanggar kana katangtuan ti nagara kaula. Kuring moal samata-mata datang ka ieu tempat lamun tanpa aya sabab anu tangtu anu jadi alasan kuat kuring pikeun datang ka ieu nagara.
sakabehna disababkeun ku anjeun pisan anu jadi cikal bakalna lamun anjeun teu ngamimitian hiwat dulur kuring ti bangsa manusia, kuring oge moal ujug-ujug datang ka ieu tempat. Jadi geus jelas jeung bukti saha anu salah. Anjeun anu salah mah anu anjeun nu salah ti heula geus wani-wani ngalanggar wates katangtuan antara manusia jeung bangsa anjeun. Ceuk Den Angga harita ngesek-ngesekkeun ka Raden Kalaweling harita. Andika ngomong kitu teh nya teu apal kana katangtuan kaula. Kuring teu rumasang ngiwat ieu mojang anu aya geus jadi pamajikan kaula ayeuna. Kaula kusabab geus aya pasini janji jeung kolotna. Tah ayeuna buktina kolotna pamajikan kaula geus aya di ieu patempatan. Nganu harti yen perkawinan kaula teh sah direstuan ku kolotna, kusabab kolotna oge hadir di acara perkawinan. Tempas Raden Kalaweling harita embung eleh ku omongan bari ngareret ka Juragan Karya anu harita masih keneh olohok ngabandungan pacental-centalna omongan antara dua jajaka. Ari Den Angga ngadengi alasan Raden Kalaweling teh rada ngorenjag terus ngaliuk kagigir kapal bah di mana harita Juragan Karya ayana. Terus cumarita nanya ka Juragan Karya, punten pisan nya Bapak nya laras kitu Bapak teh ramana ieu panoja anu nuju dipanggul ku abdi kitu tumanya subhanallah ampun apa biasa pabeulit ieu retahna tumanyana Den Angga harita ka Juragan Karya. Juragan Karya harita samemeh ngajawab pananya ti Den Angga mencerong heula ka Den Angga. Terus nitenan anteb nakar kana tangtunganana Den Angga ti luhur nepi ka handap sabari disidik-sidik taliti naker. Den Angga ningali kalakuan Juragan Karya kitu teh kamanehna teu loba omong diantep keun kusabab manehna yakin kalakuan Juragan Karya kitu na teh aya alasan anu pasti. Bener pisan panyangkana Den Angga teh kusabab Juragan Karya ngalakukeun kitu teh lain tanpa sabab. Alasan anu utama nyaeta manehna hayang ngayakinkeun yen ieu pamuda teh ieu jajaka teh sabenerna teh saha ieu pamuda ti bangsa manusia atawa ti bangsa siluman. Kitu pamikirna Juragan Karya harita. Ieu jalma teh sarua jeung Raden Kalaweling gitu bangsa siluman. Kaheranan Juragan Karya teh emang asup akal oge. Sabab mungguh pamikiran Juragan Karya oge pamikiran umum oge sarua kitu pasti. Lamun aya hiji jalma di alam siluman eta tangtu lain jalma saestuna. Pasti lamun teu jalma anu hiri-wuri ti bangsa jurig siluman anu eukeur mancara putri mancara putra. Pasti lamun teu jalma anu hiri-wuri ti bangsa jurig siluman anu eukeur mancara putri mancara putra tapi atawa
pastina eta teh sajenis bangsa jurig anu newo-newo. Tapi ari diperhatikeun pacental-centalna mah omongan dua jajaka ieu teh khususna Kaden Angga manehna rada aya sreg gitu, aya gambaran saeutik yen jajaka anu keur manggul anakna teh eta katingalina mah bangsa manusia kusabab beda ciri-cirina. Ngan nu matak heran teh nah bisa aya di nagara siluman. Mun bener ieu teh manusia sarua jeung manehna geus tangtu ieu jajaka teh lain jajaka samanea. Kitu pamikiranna Juragan Karya harita. Pamiarsa sadayana di mana wae ayana di mana wae linggihna anu nuju tenget ngabandungan ieu acara dongeng Sunda anu di juru dongengan ku Mang ngadongeng Mang mah ngaoskeun macakeun naskah anu mana ieu naskah dikarang ku Mang Nyalira. Hapunten segaruk pikakiranganna. Mangga kanggo pamirsa sadayana anu nuju mika cinta mika resep nuju ngabandungan ieu dongeng, mudah-mudahan ieu dongeng harapan Mang sing rarasas janten hiburan, janten panghibur kalbu pangbeberah ka mana-mana pamirsa sadayana anu mika cinta mika resep kana acara ieu dongeng Sunda. Mangga urang lajengkeun ieu dongeng kumaha lajenganana. Sok geura ka parayun deui geura malaranco dina hapena sewang-sewangan. Brung Pok Juragan Karya harita nyarita. Ke. Saacana kuring aya kapanasaran ka hidup. Sabenerna ari anjeun teh bangsa manusia atawa bangsa siluman? Jawab heula pananya kuring jang. Kitu harita Juragan Karya tumanya yang ngayakinkeun kapanasaranana. Yang jelas saya ngayakinkeun Juragan Karya ke eta pamuda masih keneh kagolong manusia atawa ti bangsa siluman. Kitu tah tumanyana den adanapa Juragan Karya harita Kaden Angga. Abdi saestuna jalma saperti Bapak. Itu oge batur abdi sami manusia. Sabari nuduhkeun ka Mang Oyon anu sarua keur ngabandungan kaayaan harita. Ayeuna abdi ge panasaran. Ti tadi mula pananya abdi ka Bapak teu acan dijawab. Ku abdi dibalikan deui pananya abdi. Ari Bapak saha? Narares ramana ieu wanoja anu nuju dipanggul ku abdi? Den Angga malik tumanya ka Juragan Karya. Ke. Bapak acan jelas ka eta wanoja anu dipanggul ku hidup. Cing. Coba ecageun heula teh supaya Bapak bisa sidik pisan kana rupaan eta wanoja. Ceuk Juragan Karya harita Kaden Angga. Atuh Den Angga harita ngecageun Nyi Wulansari anu tadi dipanggul kumanehna sanggeus diecageun digolerkeun dina taneuh breh atra katingali jelas rupana. Bener ieu pisan putri kudik Bapak teh Nyi Wulansari anu ilang sabaraha waktu ka tukang. Juragan Karya ngayakinkeun ka eta wanoja anu tas di ecageun ku Den Angga. Ngapunten, misa.
Jadi tuang putri teh icalnya Pak, aya anu nyiwat. Muhun raras pisan Cep, saur juragan karya. Robah deui nama nyebutna Encep sanggeus tadi nyebut Ujang gitu tah. Ongkoh cenah cek si siluman putri bapak teh tos diizinan ditikahkeun ka jurig siluman dan angga tumanya deui ka juragan karya. Ah, entu Cep entu. Bapak mah teu ngijinan anak bapak dikawin ku jurig. Saur juragan karya nampik kana tuduhan yen manehna ngijinan anakna Nyi Ulansari dikawin ku jurig. Tah, kadenge ku anjeun ge omongan bapana awewe nu ku anjeun dipaksa dikawin kitu omonganana. Dan angga ditujukeun ka Raden Kalaweling salaku jawaban tina anu mana Raden Kalaweling ngaku kawinna ka Nyi Ulansari teh geus diizinan ku bapana nyaeta juragan karya. Raden Kalaweling teu narima dikitukeun teh manehna mureleng ka juragan karya teu dirapok cubarita ditujukeun ka juragan karya. Manusia arasan naha maneh lunca-linci luncat tina tali gadang. Anjeun geus ingkar tina janji ka kaula bareto. Kiwari anjeun teu ngaku kunaon manusia teh saria kana teu satia kana janji sorangan. Ceuk Raden Kalaweling harita ambek ka juragan karya. Majar juragan karya teu satia kana janji. Ke Raden, iraha kuring janji rek mikeun anak kuring ka anjeun? Coba sebutkeun iraha kuring mere janji kitu. Da acan kungsi kuring ngajanjikeun kitu. Juragan karya nyempat teu narima dituduh teu satia kana janji. Da mungguh sainget juragan karya acan pernah mere janji samodel kitu. Dikitukeun teh Raden Kalaweling teu narima terus manehna ngomong deui. Dasar manusia pinter ngomong sia. Sok dengekeun deui ku maneh arasan. Bareto basa anjeun kasasar ka nagara kaula demi hayang balik deui ka nagara sia maneh geus nyieun janji rek satia ka kaula. Naha ayeuna ngomong kitu Pan andika geus dibantu ku kaula bisa balik deui ka nagara manusia jeung dibere kabeungharan ku kaula. Tapi ayeuna geus nang malah murtad ka kaula teu daek paheut kana ngalaksanakeun janji bareto Ngadenge omongan Raden Kalaweling harita dan angga langsung nimbrung ngomong tumanya ka juragan karya. Oke, Bapak, naradas naon anu diucapkeun ku siluman jurig teh yen Bapak tos kaiket ku hiji janji jeung siluman jurig ieu? Henteu Cep, enten Cep. Bapak mah teu masa janji rek satia, lamun janji rek mantu mah nya rumasa. Nah, ngabantu kumaha gitu Bapak? Ceuk Den Angga penasaran karena naon-naon anu sabenerna dina hubungan antara juragan karya jeung siluman orai Raden Kalaweling. Kieu geran Cep, ku Bapak urang caritakeun deui kayadian bareto basa Bapak kasasar ka ieu nagara. Ceuk juragan karya bari harita terus barabat nyaritakeun kejadian basa kabawa palit ku Caah di walungan teh basa harita nepi kana aya paseni punten hamisa nepi ka aya paseni janji manehna jeung diperdih ku Raden Kalaweling tina kahayangna kawin ka bangsa manusia. Harita juragan karya anu masih keneh jadi arhasan kapaksa nyanggupan erek mantu neangan jodoh jang Raden Kalaweling.
ti bangsa manusia sesuai naon anu dipikahayangku dan kalauling basa diheula. Wah gitu cep kejadian harita teh. Tapi dah ucapan bapak rek nikahkeun anak papa ka manehna da harita mah bapana oge can boga anak. Teu rumasa perkara harta emang bapak dibere modal gitu, tapi dah rumasa teu menta eta mah dibere ku manehna yang bekal cenah. Teu jiga anu munjung nu lainna kitu meta harta meta benda kasiluman bae teuing. Walaupun bapak sangsara ge emang gitu masih keneh boga iman ka pangeran moal bapak ngagadekeun keimanan ka bangsa siluman. Eta harta pamere tilden kalauling selaku imbalan bapak lamun ke mantuan neangan jodoh, tapi teu mastikeun bakal meunang eta jodoh atau henteuna. Komo sabari masrahkeun anak bapak mah bait teuing cep. Kitu tah kejadian anu sabenerna mah waktu harita teh. Kitu cek juragan karya nerangkeun panjang lebar. Tah geuning kitu siluman. Jadi bapak ieu teh rumasa masrah ke nyante rumasa masrahkeun anakna ka anjeun. Pedah baheula aya perjanjian eta teu bisa disaruakeun saperti cek anjeun dah harita mah anakna oge can aya jeung janjina oge rek mantuan pangnangankeun jodoh jang anjeun lain rek masrahkeun ka anjeun anakna. Masalah hasil jeung teu hasil mah eta kumaha usahana we kumaha engke jodohna daekeun atawa henteu. Teu bisa. Pokona mah harita geus aya perjanjian kaula teu narima alasan nu pasti nama anakna geus dikawin ku kaula ayeuna geus sah jadi pamajikan kaula. Narima teu narima geus hak eta awewe boga heula geus hak awewe eta jadi pamajikan kaula. Kitu tah cek Raden Kalauling kaciri omonganana bung eleh jeung hayang sakumaha kahayang manehna. Lamun kitu carana mah ieu awewe anakna Bapak Al Hasan kusabab geus aya di leungeun kuring mangka moal dibikeun ka anjeun hampura. Teu bisa eta pamajikan kuring kudu dipasrahkeun deui ka kaula. Lamun henteu kuring teu tanggung akibatna pikeun aranjeun kabeh kusabab ieu aya di nagara kaula. Araranjeun kabeh moal bisa balalik deui ka nagara araranjeun. Araranjeun kabeh baris dijadikeun budak ku kaula di ieu nagara. Kangjeng Ibu kusabab ieu manusia wangklang geus ngahina ka putra secara terang-terangan izin putra bade nyangkalak ieu manusia kabeh Kangjeng Ibu. Kitu sasangemanana atawa ucapanana Raden Kalauling nyuhunkeun izin ka ibuna salaku anu kawasa anu ngawasaan di eta negara. Raden Kalauling harita cumaros ka ibuna nyaeta Ratu Manika Kancana Wuling salaku anu ngaratuan eta negara salaku anu boga wewenang pinuh di eta negara. Sakitu heula pamirsa sadayana dongeng Sunda dina judul Dikawin ku Jurig anu dipedar ku Mang di Garuda di channel Sunda Pituin anu ku Mang Haja dipidangkeun kanggo pamirsa sadayana anu mika cinta mika resep kana acara hiburan kesenian mangrupakeun dongeng Sunda. Di Mang admin tetep ngaturkeun nuhun ka pamirsa sadayana kanggo perhatosanana oge telat nyuhunkeun hapunten ka pamirsa sadayana kalau sadayana boh medal ieu dongeng teh lat lami tina terasanana kumargi kasibukan Mang gitu sareng segala pina kitu tak cantiasa kaatur. Kakitu pamirsa punten ieu dongeng teh dongeng naon namina teh pangais bungsu gitu tah pangintennya insyaallah ieu dongeng enjing urang tamatkeun pamirsa sadayana. Sakali hatur nuhun kanggo pamirsa sadayana ti Mang selaku ieu admin bade undur diri heula mudah-mudahan enjing tiasa tamat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga